atawa au khaifi tariqin atawa sieun madarat di jalan. Madarat di jalan teh lamun di urang mah gambaran naonnya eueuh pi madarateun kajaba lamun nini-nini heg jalanna leueur kakara eta madarat kitu oge nini-ninina lamun geus teu jagjag nya. Ari jagjag keneh mah teu madarat. Lamun zaman baheula mah usum begal nya. Mun di Arab mah usum penyamun teh begal rombongan gitu. Tah kajaba lamun madarat atawa sieun di jalanna tah eta mah mangga masing teu balik deui ge. Atawa awin kita irup kotin atawa sieun pegat babaturan. Sieun pegat babaturan teh mun zaman ayeuna mah tingaleun ku rombongan. Urang Sunda ibadah haji ka Mekah teu bisa bahasa Arab di ditu teu boga dulur. Pas mikot batur manariat ari eta poho duka sare duka kumaha duka ngoprek wae HP urangnya labas kalah geus kaliwat batasanana teh euleun poho. Ari kawajibanana mah balik deui ngan lamun balik deui piraku teu jiga di urang kiri balik deui ka itu tuluy nyegat deui beus teu bisa nya ada di ditu mah hararese teu bisa nyegat beus di jalan jiga di urang keur mah mobilna ge garancang lamun rek eureun teh kumaha meureunnya hese da jalanna ge badag anu mekelna ningali dina eta mah ngerebut cenah nya ngerebut Pak gitu lah. Beda jeung urang ning beus mah masing ceuk kasarna masing ditahan ge gitu bisa eureun di urang mah ari di ditu mah henteu nya. Sieun tinggalin ku rombongan lamun balik deui sosoranganan teh maka fala luzuma maka henteu wajib cenah ge. Teu wajib naon berarti teu wajib balik deui ka tempat mikotnya ka mikot makani ngan kulantaran teu wajib balik deui bari geus ngalanggar. Naon ngalanggarna teh niatna di luar mikot di luar batas. Wa alaihi damul isaati wajib ka eta jalma naon damul isaati dam tina migawe gorengna tina migawe kagorengan. Naon kagorenganana teh henteu niat dina tempatna kalah di luar tempat. Sanajan tadi aya alasan madaratna teh naon teh tadi teh naon tadi teh waktuna geus rek eret rupak waktu atawa sieun di jalanna sieun teh loba begal atawa sieun tinggalin ku rombongan. Lamun balik deui sosoranganan teh jeung geus teu mungkin meureun nya lamun jamaah urang Sunda mah balik sorangan ke nyusulna hese deui. Komomen teh boga duit. Maka kulantaran geus naon geus ngalakukeun kana pelanggaran sanajan ibadah haji nasa aya kawajiban mayar dam. Ari dam teh denda ya. Engke dendana ditangtukeun tergantung anu dilanggarna titik. Hiji tasa koma kebayang teh. Jadi gambaran kahiji teh jalma niat ihram ngan henteu di tempat niat ya. Gambaran beh ditu teuing atawa beh dieu teuing. Kumaha lamun teh mah kitu? Lamun beh dieu teuing aya kawajiban balik deui. Ngan lamun teh mah teu bisa balik deui gambaran kumaha? Waktu rupak sieun di jalana atawa sieun tinggalin ku rombongan maka pek tuluykeun ibadahna ngan engke kudu mayar denda. Hiji tah gambaranana teh. Dua panjangnya keun panjang jalan kupingkeun bari ngahuhulang nunutan teh karasa asa dipependek ya. Dua walau ahroma berarti sakoma tadi dia. Walau ahroma muridun nusuki walau ahroma jeung lamun ihram saha muridun nusuki jalma anu ngamaksud ibadah haji ba'da mujawazati miqatihi dina sabada ngaliwat tina batasanana tina miqatna itu si murid
summa ada tuluy balik deui itu murid qabla talabusihi dina samemeh tumandangna itu murid binusukin kana ibadah haji fala damma maka henteu kudu aya dam alaihi ka itu murid au ba'dahu atawa dina sabadana talabus lazimahu. Gambaran kedua, lamun teh mah lamun ya jalma rek ibadah haji contohan di dieu deui nya palasari geus kaliwat bahkan geus nepi ka dieu ye geus nepi ka mana berarti ka Mekah nya geus tawaf poho henteu niat di ditu teh tah maka ku balik ka ditu deui nya ku balikna ka palasari deui rek niat kulantaran geus nepi kana naon ye kana runtuyan ibadah haji geus tawaf maka aya kawajiban mayar denda sanajan balik deui. Komo lamun teu balik deui teu sah ibadah haji nanya balik deui oge wajib mayar denda. Berangkat di ditu di palasari teu niat labas kalah kaburu tawaf di dieu di Cikamuning ari keur tawaf eueuh mangkaning can niat balik deui balik deui ke palasari niat di ditu tuluy nuluykeun deui kana ibadahna anger aya kawajiban mayar denda. Kumaha lamun teh mah can dituluykeun berarti nu tadi teh kakara nepi ka Lebak Cikamuning can tawaf nya kaburu inget balik deui ka ditu kabelah ditueun sasak niat di dinya tuluy nuluykeun kana ibadah hajina eta mah teu wajib mayar denda. Hartos teh. Jadi lamun teh manggeus asup kana ibadah hajina wajib mayar denda ngan lamun teh macan asup mah teu wajib mayar denda. Denda teh bahasa ditu mah ngaranna dam nya. Ari urang mah dam teh lamun aya ning dam-damannya. Ari dam teh denda. Tuluy tik deui eta nepi ka wajib ka hareup saya etiknya. Ulah. Au ba'dahu lazimahu wa ghairu muridin nusuki idza jawazahu summa aradahu famiqatuhu. Ya mantos tadi lamun teh mamikotna geus kaliwat kan mikotna teh palasari labas ka dieu nya geus nepi ka Lebak Cikamuning rek balik deui waktu geus rupek geus rek erep atawa naon sieun di jalanna maka mikotna teh pindah ka mana ka Lebak Cikamuning di dinya we nganiatan ngancek tadi aya kewajiban mayar naon mayar dam atawa mayar denda. Famiqatuhu mau diuhu wala yukallafu al auda nya jeung teu diperdi teu dikudukeun teu ulah dipaksakeun al auda kana balik deui nya. Da lamun balik deui ka Palasari engke bisi cilaka hiji waktuna teu mahi lamun teh marupek waktu dua bisi kalah dibegal nya tungtungna teu jadi ibadah hajina nomor katilu bisi tingaleun ku rombongan ta ayeuna mah paling oge tingaleun ku rombongan afada zalika ar-Romli kitu anu dipaedahkeun ku Imam ar-Romli. Ta jadi dina gambaran kahiji mah ari dina kitabna masalit wa yajibu ayyuhrima minal miqati ngan sakitu tah. Nah, jadi gambaranana teh lamun teh mah kalabasan henteu niat dina tempat niat ngaranna dina miqat. Ari miqat teh hartosna batesan ya. Aya batesan tempat, aya batesan waktu engke dipayun. Titik. Wa yajibu fil haji mabitu Muzdalifata. Tos we heula nya. Kalah ka sadi pepene kantun mabit di Muzdalifah. Ari mabit teh meuting ngendong mun di urang mah nya mabit teh bahasa Arab. Ari Muzdalifah teh
ngaran tempat. Mabit di Batu Karut. Oh, berarti ngendong di Batu Karut. Mabit di Musdalifah, ngendong di Musdalifah. Cekap heula. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima 'allamtana. Alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta